Hari penting didinya ke mana berarti live? Live naon TikTok Heeh. teka siwer bogohan aya tamu kos Tamu sah sih, tamu agung apa? nya eta Mbah Epet kokolot lembur ngobrol jeung kokolot lembur mah teu bisa sakedeuk hanya da ilmu hungkul atuh diobrolkeun resep urang ge teu karasa waktu teh jam 1 we peuting. Eta mah sarua pisan jeung Kosim Bareto berat. Baheula mah Kosim ge kitu jiga didinya. Asap ngobrol jeung kolot teh euy, jeung Mbah Epet. Ngan disaprak Mbah Epet ngomong maneh kudu bisa lolondokan cenah Sim. Didinya Kosim pream deui anjir ngadongeng Mbah Epet. Nah, Atuh kabayang geura berat. Kosim heueuh sakieu kasepna di RT 2 panggagantengna. Titah jadi londok anjir kabayang teh ku didinya meureunnan engke teh paeh nundutan tikusrukana durukan geus betah-betah Kosim teh jadi jalma berat ibadah dilobakeun supaya paeh husnul khotimah. Ream anjing kieu tah kieu da cek aing nya kieu aing ngobrol jeung jelema anu otakna deet teh kieu teu betah we anjir samanit oge sing demi alek aing mah. Please kos ya Mbah Epet henteu nitah maneh jadi lonok henteu. Maksudna sifat urang salaku jelema kudu bisa jadi lolonokan. Maksudna naon lolonokan teh ai lonok nya giliran pindah kana daun nu hejo jadi hejo awak. Giliran pindah kana daun anu koneng jadi koneng awak. Maksudna maneh kudu bisa berbaur jeung lingkungan kos. Maksudna teh nya teh paribahasa geuningan aya bahasa Indonesia na mah kieu. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kitu maksudna. Teu kudu jadi lonok maneh mah anjir teu kudu. berat meureun anjir ngajungjung langit mah berat. Anjing nyasab deui wae aing tuluykeun jeung si ieu mah cek aing ngomong kieu. Geus maneh mah mending jadi bayawak we si ieu mah mantesan jadi bayawaknya. Geus nya. Lamun henteu toke anu keur gering tipes maneh mah. Puas. Anjing udah sebal aing ngomong jeung si ieu. Aya wae aja. Bedi lodong. Karyawan orang bi euy saminggu anjir teu cager-cager. Ku adem sari geura a. Geus anger teu cager. Eta geuning adem sari anu cingku. Heueuh urang ge adem cari cingku. Yang geus atuh jeung curugna ameh cager diinum. Anger bi aing sok deleka nya. Nya da aing teh raksasa bi. Ka kudu diinum jeung curugna anjir. Ya wae bi aing. Eta ge ieu daun caringin geuningan. Daun caringin ubar paras jero deh. Heuh geura ajaran. Tapi jeung etana naat jeung tangkala jeung akar dirabut diinum. Sok geura ge cager. Boa ebah. Atuh. Kumaha ieu kumaha konsepna eta? Ya lamun panas nih poe panas. Ngiuhan dina tangkal caringin. Ieuh lin adem ngareuna. Heeh. Mantap di dahar geura eta tangkala jeung akar jeung daun sagala. Meh cager tah. Jadi mun aya tangkal caringin na jero beuteung mah ieu gitu. Nya nya. Lain panas poe, panas beuteung. Ya wae bi aing ampun teuing. Delekana ka aing. Dieuna hayang nama modaran we dieuna ka aing. Ya wae ya. Daun caklat cikli. Di mana kos? Biasa berat tingali setelan Kosim atuh. Ahli pengawasan mah atuh pengawasan. Pengawasan di mana itu? Acara naon? Dalam rangka berat memperingati hari lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad nu disebut Muludan teh berat. Nya. Sia mah minang kana ngaji nama guys. Indit katolab nama. Antara napa sih yung? Cing naon anjir tadi hasil ngaos teh. Cing aya nu napal teu kana sirah teh. Pasti atuh berat.
kosim mah cerdas ari soal kana ilmu agama mah yeuh nya nu kosim menang ilmu biar ti pangaosa Naon? di dinya berat umatnya ulah sok ngagibah berat apa teh ngagibah Apal tuh ngomongkeun batur. tah eta jadi berat jalma nu sok ngomongkeun batur mah ajabna teh berat anjir Kumaha aja. engke di dinya lamun geus maot tuh Hah? wah bisa ngomong cenah anjir Pan geus maot, Kos. Pasti mau bisa ngomong geus maot. Ya, pan geus maot. Di mana anjir? Mayit ngomong atuh situ. salah satu kosimnya Salah. Cek aing aja. Cek aing aja. Oh, nu nerap. Ya kos bari nage aing tara ngomongkeun batur. Komo lamun keur eueuh batur, mun keur sorangan aing tara ngobrol. nah atuh rempak manu kosim dirinya ulah sok kabawakeun Hayang atuh aing kali-kali merempag anjeun maneh wae. ya sok sanajan didinya tara ngomongkeun baturnya tapi kan didinya masih kan sok larak lirik anjir teu kaop randa liwat anjir ditempokkeun nu bujurna Ya normal atuh kos teh. Udah barang bagus teh dilirik mah guys. tapi kan eta dosana lebih berat cenahnya eta teh ajabna lebih berat Naon tina aja. oh jadi engkena teh siksaan teh cenah leuwih berat anjir tibatan ngelahun munding tah munding we sakitu berat nah anjir ieu leuwih berat cenah Teu kitu konsepna kos teu. Teu. Ya, maksudna anjir naon teh siksaan berat yang lain ditindihan ku muning lain. Teu anjir. Teu kitu konsepna nya hese cai aing ngobrol jeung si ieu mah. oh berarti ari sok nempukeun randa mah ditindihan ku randanya Mugi sasab anjir. Aing sesat di lalela mah anjing. Aing ngaji jeung si ieu mah. Geus mending ge heup lepikeun ka dieu. Ya, aing geus mulai lunglang ieu. Aing ngobrol jeung maneh. Mulai lunglang. Geus cukup nepikeun ka dieu ngobrol. Anjing aya wae. Aya wae ya anjir. Jajodok monyet. kacau berat kerariwah ya kosim teh euy ayeuna teh berat Riweuh kunaon? ya berat bayangkeun ku didinya kabeh nya tetangga kosim ayeuna anu tadinya boga penyakit keur kararumat anjir Nu tadina geus cager jadi kumat deui gitu maksudnya. heeh ayeuna kan boga penyakit ya cager Heeh. ayeuna teh kumat deui bareng eta mah kabeh anjir Mana ge kumat atuh ngaranna? teu kosim mah ye anu kumat mah berat tetangga kosimnya anu tadina stres cager ayeuna kumat deui stres Anu mana ge sarua? ai kosim mah kan teu stres berat rempah gungkul Teu beda jauh anjir stres jeung rempag deh. Terus tah ayahnya tetangga kosim anu beken caya eta tadina boga penyakit emah berat cager geus lila ayeuna kumat deui wae mah deui ayeuna. oh eta teh teu pira berat gara-gara nama telat dahar 2 poe tah kumat deui Eta sih. Tong boro-boro anu pernah penyakit mah. Nya. Anu teu boga mah oge teh aya telat dahar 2 poe mah gibri kitu sih teh. Salatri bebal. tah aya deui berat ieu mah anu beh kanan yo tetangga kosimnya eta mah berat pan tadina manehna teh boga penyakit rabun jauhnya cager tah ayeuna teh kumat deui ayeuna mah leuwih parah cenah berat jadi penglihatan teh berat kabur anjir Kabur. tah eta kosim ieu teh nu pake bingung teh euy oh kudu neanganna ka mana anjir sok wira cek didinya kaburna euy ka Jakarta gitu berat tawa sok kalian bareng ka ditu ka Kalimantan euy Kudu ngilu riweuh lah manehna. Geus nya. Sia ge kabur pangacian atuh. Jeung riweuh aja. Dengan kabur panon batur. Icing emang geus.
sakit ting aja. Aya wae anjir. Cangkang tangki ya. Berem eta aja.